Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi'a asyara. Ari pelajaran anu ka-17 eta tatimatu fatil Iraqi nyampurnakeun naklukeunana negara Irak. Waqatul Jasril ula terjadina perang jembatan anu kahiji. Hiji jahaza geus nyiapkeun saha Umarun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Jaisan kabala tentara tahta qiyadati Abi Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi, di bawah kepemimpinan Abi Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi. Wa amara sareng marentah itu Sayyidina Umar hu kaitu Abi Ubaid bil masiri kana leumpang ilal Iraqi menuju ka Irak li musa'adatil Musanna bani Harisata pikeun ngabantu ka Musanna bin Harisah fi itmami fatil Iraqi dina nyampurnakeun naklukeunana negara Irak. 2. Walama balago jeung samang-samangsa nepi itu Abi Ubaid Rustuma ka Rustum naon Rustuma ka Rustum Qaidal Fursi tegasna pemimpin negara Paris naon masiruhu berjalana itu Qiyad Abi Ubaid jahaza tah nyiapkeun itu Rustum jaisan kabala tentara likitalihi pikeun meranganana itu Abi Ubaid. Faqat pataqobala tuluy narima madep naon al jaisani dua rombongan tentara yapsilu anu misahkeun bainahuma di antarana itu jaisani naon Nahrul Furati walungan Furat. 3. Fa aslaha tuluy ngomean saha Abu Ubaid jisron kana jembatan kana anu bukti itu jisrun li ahlil hiroti milikna penduduk Hiyaroh paya buruna anu ngaliwat itu ahli Hiyaroh alaihi kana itu jisrun wahtaro jeung milih itu Abi Ubaid al-uburo kana ngaliwat alaihi kana itu jisrun ilal Pursi menuju ka negara Paris ka kota Paris. 4. Fanaha tuluy nyegahu ka itu Abi Ubaid sahabadul muslimina sawarehna muslimin falam yaqbal maka henteu narima itu Abi Ubaid wa abaro jeung ngaliwat itu Abi Ubaid bijaisihi sarta bala tentarana itu Abi Ubaid fastada tuluy narima banget naon al-qitalu peperangan. 5. Wakutila jeung dibunuh saha Abu Ubaid bin Mas'ud wan hazama jeung narima hancur atawa pecah belah hancur saha al muslimuna muslimin wa asro'a jeung gagancangan saha ba'duhum sawarehna itu muslimin ila qatil jisri kana megatkeunana jembatan wasoha jeung ngagero itu ba'dun fil muslimina ka muslimin qailan barina anu ngucap uburu lapad uburu kudu ngaliwat maraneh kabeh al jisro kana ieu jembatan wala tufarriqu jeung ulah papisah maraneh kabeh angfusakum kana diri aranjeun kabeh wa baqiya jeung tumetep itu ba'dun hatta baru sehingga ngaliwat itu ba'dun. 6. Wakutila jeung dibunuh minal muslimina ti muslimin fi hadhil waqai'ati dina ieu kajadian naon arba'atu alafin opat pirang-pirang ribu wa minal Fursi jeung tetep ti negara Paris sitatu alafin ari genep pirang-pirang ribu. 7. Wa sababun kisaril muslimina jeung ari sabab pecah belahna muslimin fi hadhil waqati dina ieu kajadian eta mukhalafatu Abi Ubaid nyulayanana Abi Ubaid ro'aman kana pendapatna jama manau anu nyegah itu si manhu ka itu Abi Ubaid minal uburi tina ngaliwat jembatan ilal prasil nepi ka Paris
summa tasarru'u tuluy gagancangan saha badul jaisi sawarehna bala tentara fi qatil jisri dina megatkeun jembatan. Adarsus samina asyara ari pelajaran anu ka-18 eta waqatul jasrir saniyati terjadina perang jembatan anu kadua. Hiji lama alima samang-samang sauninga saha Umarun Sayyidina Umar bin kisaril muslimina kana pecah belahna muslimin fi waqatil jasril ula dina waktu terjadina perang jembatan anu kahiji. Jahaza nyiapkeun itu Sayyidina Umar juyusan kabala tentara arsala ngutus Sayyidina Umar ha ka itu juyus ilal Musanna binil Harisata menuju ka Musanna bin Harisah. 2. Falama wasolat maka samang-samang satepi itu juyus taqobala yang hareup naon al jaysul islami tentara Islam wal farisiyu jeung tentara Paris bimakanin dina hiji tempat sama anu dingaranan itu makan al Udaiba kana ngaran Udaib alal furotin tepan dina luhureun walungan Furot. 3. Farotaba maka nartibkeun saha al Musanna jaisyahu kabala tentarana itu Musanna wa nadzoma jeung nyusun itu Musanna hu ka itu jais wa harrodo jeung gegereh itu Musanna hu ka itu jais wa nasoha jeung nasehatan itu Musanna hu ka itu jais wa talaba jeung nyupri itu Musanna minal fursi ti tentara Faris aya buru kana yen supaya ngaliwat itu Faris ilaihi menuju ka itu Musanna. 4. Fa'abara teras ngaliwat saha al fursu tentara Paris wastada jeung narima banget naon al-qitalu peperangan wa hamala jeung nyerang saha al Musanna al fursi ka Paris hamlatan syadidatan kalawan serangan anu kacida. Parokot mecahkeun itu hamlah jam'ahum kana kumpulna itu Paris jam'ahum kana kukumpulanana itu Paris. 5. Suma asyro'a teras gagancangan sahal Musanna ilal jisri kana jembatan pakoto'a teras megatkeun itu Musanna hu kana itu jisrun wa kutila jeung terbunuh minal fursi ti negara Faris fi hadhil waqati dina ieu peperangan saha khalqun kasirun pirang-pirang jalma anu loba. 6. Warasala jeung ngutus al Musanna asaroya ka pirang-pirang bala tentara lil fathi pikeun mutuhkeun pamalakat tuluy ngawasa itu saroya mu'dhamal Iraqi ka gegeden Irak wa auqaat jeung nibakeun itu saroya fil qulubil fursi dina pirang-pirang hatena urang Paris ar-ru'ba kana kasieun.